Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Andika Ditama di kelas 10 MIPA 2 nomor absen 25. Ayeuna abdi bade nembangkeun kawih nu judulna Basa Sunda sareng Manuk Dedali. Basa Sunda, basa Sunda, basa indung orang Sunda. Sapopoe kadelali sasauran basa Sunda ka indung jeung ka bapa ka lanceuk jeung ka adi sing tarapti parihade budi. Basa Sunda, basa Sunda, basa indung orang Sunda. Di sakola kitu deui sasauran basa Sunda ka ibu bapa guru ka sobat babaturan sing iyatna hormat diajarna. Diajar basa Sunda, diajar basa Sunda, titenan dina kamusna ka koran jeung majalah sing ngarti ulah salah. Resep teman maca buku Sunda. Diajar basa Sunda, diajar basa Sunda, titenan dina laguna apalkeun haleungna sing bentes kalimahna. Resep teman ngawih lagu Sunda. Basa Sunda, basa Sunda, basa indung orang Sunda. Sapopoe kadelali sasauran basa Sunda ka indung jeung ka bapa ka lanceuk jeung ka adi sing tarapti bari hade budi. Basa Sunda, basa Sunda, basa indung orang Sunda. Di sakola kitu deui sasauran basa Sunda ka ibu bapa guru ka sobat babaturan sing iyatna hormat diajarna. Diajar basa Sunda, diajar basa Sunda, titenan dina kamusna ka koran jeung majalah sing ngarti ulah salah. Resep teman maca buku Sunda. Diajar basa Sunda, diajar basa Sunda, ditenan dina laguna apalkeun haleungna sing bentes kalimahna. Resep teman ngawih lagu Sunda.
Masat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkenjang-jangna bangun taya karingrang. Suku narang nuas rejeng pamatuk nangeluk, ngapak mega bari hiber natarik nyuruh. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, gandang jeung pertentang tayang bandinganana. Dipika gimir dipika serap ku sasama, taya karempan kasieun leber wawanena. Manuk dadali manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pangkang kocarana, resep ngahiji rukun sakabehna, hirup sauyunan tara pahili-hili. Silih pikanya teu inggis bela pati, manuk dadali ngandung silokasi natria, keur sakumna bangsa di nagara Indonesia.